itu ya loba ilmu loba kanyaho naon sababna nu boga pabrik mie embungeun ngadarmi nu boga pabrik mie tiraikeun ngadarmi nu boga pabrik micin sasa embungeun ngadahar sasa lillahi ta'ala beneran ieu mah tanyakeun nu boga pabrik sasa embungeun nya mah buat taga dititahar ya mung nyana nu nyieun pabrik nyana nu embung nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie wajan kumaha ge sebab nyana nyaho ramuan-ramuan mie teh ya maka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ummi Salamah radhiyallahu anha riwayatkeun isun saking Ummi Salamah gandiler bendu safallahu anha saking Ummi Salamah annaha insatuhuna Ummi Salamah kanat iku ana ya Ummi Salamah talbasu iku nganggo ya Ummi Salamah awdahan ing pirang-pirang perhiasan min zahabin kang tetep saking emas. Qalat maka ngucap ya Ummi Salamah ya Rasulullah kanjeng Rasulullah akan zunwa anda tah iku simpenan utawi ya awdah. Gua ngucap ya kanjeng Rasulullah idza adaiti zakatahu falaysa bikanzin tatkala nekani sira wadon ing zakat Allah maka warana ya Allah ikut tetap kalawan simpenan. Rawahu Abu Dawud wis ngariwayatkeun hadis sapa Imam Abu Dawud wa Daruqutni lan Imam Daruqutni wa sahahahu Hakim lan wis naekeun hadis sapa Hakim Imam Hakim. Al-mana al-ijmali utai kilaiki kumana kang bangsa ijmal abah syari ngawanangkeun sapa syari linisai kada pirang-pirang wadon atahalliya bizahabi wal fiddah ing gawe papas kalawan emas lan perak kama warada fil hadis barang kang tumekaya maing dalam hadis annahu satuhune kanjeng Nabi alaihi salam akhadha iku nganggo iku ngalep ya kanjeng Nabi hariaran ing sutra ja'alahu bi yaminihi maka nadakeun ya kanjeng Nabi wing harir ing dalam tengene kanjeng Nabi wa jahaban lan ing mas ja'alahu bi shimali maka nadakeun ya kanjeng Nabi ing dahab ing dalam kiwa kanjeng Nabi. Satu ketika kanjeng Nabi nyeka sutra ku kanjeng Nabi kabdi belah katuhukeun kemudian nyeka emas ku kanjeng Nabi di kabelah kencakeun sumagala kali-kali ngucap ya kanjeng Nabi ila badinna hadza ini haramun ala dzukuri ummati satuna iki harir lan zahab iku kang haram mingatasa pirang-pirang melanang umat ingsun iluntur iku kang halal inasiha kada pirang-pirang wadana ummati warima paronjang-ronjang hayang make harir maju jadi kebanggaan eta batik harir batik sutra anu dipake ku paharto jeung keluarga eta teh hijina 150 juta hijina 150 juta santri datang ke park mal boga 150 khusus di Pekalongan. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Tanu kuari dipakai ku SBA. Itu lain bantrak-bantrak ini. Dipakai ku para menteri teh, itu teh harganya 50 juta kalori. Itu baju. Pantas dipakai. Mahal ge lantaran eta lamun dipake salat khusyuk jasa.
khusyuk. Lamun dipakai salat teh khusyuk. Leng. Jadi mulai ditakbir teh inget ka korupsi bae. Ieu urang lamun nyaritakeun pakaian pohara. Batur mah urang mah kuari make pakaian, make tamer 2 juta, 1,5 juta sapang hebat. Sapang hebat mah tuh batu mah batik 150 juta, 170 juta, 50 juta. Dan nu make bangsa 20 juta teh embungeun. Embungeun. Masyaallah. Tekan lain lalagaan eta. Beuh komo raja tuh. Cacak-cacak urang bae ge. Urang lamun nuturkeun hawa nafsu mah tuh kitu bae terus sayang mah hebatan. Ya Allah, ya Rabbi mantap lamun teu nasauk moal bareres. Karena ini nasauk balain gitu. Ketika orang dek make baju awak Aisyah ieu make baju bagus, mahal. Saimbang teu sia jeung darajat sia. Nasauk begitu kan. Bari ngaca golak-gilek di harapan kaca. Pantes ente potongan aing make jas. Buk panjang, kumis panjang. Aju make jas. Aju cincin gelelede. Mikirnya nage aing mah lain kos jelema ya. Ya Allah. Awak yes ya make baju bagus, make batik. PNS lain, menteri lain, bupati lain, RTG lain. Aju kusia dipakainya mahal ya batik. Aku henteu si jeung derajat sia. Lamun teh masih yang menang ridho Allah pantes meren mun make baju nu bagus. Sebab sia teh geus minjum lati ahli surga. Tapi lamun sia teh dipikari ridho ku Allah teu boga darajat munggu Allah. Atuh sia ye ngamumule awak ku pohara-pohara teuing padahal beuleumeun. Kan gitu tah. Eta saub mah kitu. Dibulak-dibalik. Waduh, telayak atau makan nu bagus. Gantungkeun. Makan nu jore, nu jore lah. Oke, awak. Siapan ngorakeun. Kan makan nu jore teh kan ku batur teu pantes leuwih-leuwih kan sia hayang kawin deui. Sia teh kapan diperhatikeun ku para jahe-jahe. Ieu sia kumaha? Lamun aya awewe haju tereseupkeun ka sia. Lu bener atuh siapan ngorakeun buka baju gantung ke make deui nu bagus awak sia make nu bagus we tolol amat nanaonan sia teh hayang dimulyakeun ku makhluk kan berarti hayang dihebatkeun ku makhluk hayang kapandang ku makhluk. Ayah yang dipandang ku makhluk mangke di akhirat ku Gusti Allah kapan sia kita neangan nu ku sia hayang kalem baheula. Cak Allah sia hayang dia make baju hayang kalem ku si anu teangan si anu. Sia teh hayang katangen ku batur, teangan batur. Anu ku sia dimaksud hayang ngeuleukeun sia, cak Allah teangan ku ari. Hayo, balik we teangan ku sia. Ih, sieun atuh gantungkeun. Make deui nu jore. Awak. Siapa ngorakeun nih? Asana kebal-kebal sataranjang ya budak. Dibulak dibalik ku urang. Salengkah-salengkahna supaya aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang deuk salat, tanya awak urang awak Ari sia keur naon ieu nangtung
nangtung di mana di masjid nanaonan mana nangtung di dia di salat titaku saya salat titaku Allah kari Allah nanelekeun lain nelekeun deui Allah maha qadim deuleu nage qadim aju isya hayang di alamna ku saku Allah ai hayang di alam ku Allah emang kudu make batik nu bagus nyaonya balik bolak-balik Allah mah nitage nutupan aurat nu rapi pakaian teh pinuh ku adab cek sara daun hartina urang salat ungkug-ungkugan ai ujung-ujungna Allah teu narima kana salat urang naon hartina urang ibadah ari ujung-ujungna urang ibadah urang teu ditarima ku Allah rugi ka bina-bina balik deui bolak-balik tasawuf mah kos kitu ngaranna ngaji diri make nu bagus takur jeung martabat jeung darajat urang munggu Allah make nu jore urang asa ngora keneh ujung-ujungna kos abi brozak kos gitu disebut jelema jajin disebut jin jajelema berarti nya nama bainal jin wal jelema momonon aduh Gusti Allah aku sok supaya jadi jelema beneran orang indallah hayang galem ku manusia mah moal kebal hayang katangan ku jelema moal kebal urang bakal ninggalkeun nu kurang hayang ka alam si eta hayang alam urang bakal ditinggalkeun ani gadi itu sutra cekal tendang belah katuhu mas cekal tendang belah kenca cekang yang nabi inna hadza ini haramun ala dzukuri ummati illun li inasiha ye sutra jeung emas haram kalalaki umat kaula halal ka para kaum hawa masyaallah ومقتضى هذا lan utawi peterapane ikil hadis iku ana zakat la tajib satuhuna zakat iku ora wajib zakat ala nisa'i iya tasatu yang bilang wadan pihulihinna ing dalam papasan nisa wa bihi lan kalawan la tajibu wala jumhur mujazabah jumhur wa ayyiduhu lan muatan hu ing adamu wujudiz zakat apa ketawi salat wa jiryanul amal lan lumakuna amal biadami ahli zakat minhuna kalawan orang dan alam zakat saking nisa ila zalika ing atas mangkono huli ugora bani palan mutasabun nama benapa wujud zakat huli kalawan wajib zakat dalam babas wa manahu wa ta'amana wujud zakat iku ida balagot nisaban tatkala tumeka ya huli ing nisab hamlan lil mutlaq ala al muqayyad kena den mahmulkan kena dan tanggungkan dan mamukan gaduh mutlak alal muqayyad wa khiyan bi hadis tahdid lan kena ngarep kalawan bilang-bilang hadis tahdid wal wa'id tahdid memedeni wal wa'id lan ngancam walan tasbut indal istilah hadis tahdid wal wa'id walan tasbut indal juhur lan ada tetap indal mengujumhur suatu hadis wa'id atau suatu yang bilang hadis wa'id at-tahlil ladhi wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim sedaya puji datang kepada Allah Rabbil alamin ala kulli hal kana sakabeh tingkah Allahi ja'ala darajati anu ngajadikeun Allah kana sakabeh pangkat ibwan lil abidina jajagaan karaksaan kajelema nu ibadah kabeh wal qurbati lil arifin jeung sebagai kurbat dumadehes lil arifina ka para arifin kabeh pangkat-pangkat jelema beda-beda aya asin
aya taqin aya abidin aya arifin luhurna nabiyyin mursalin. Jadi hiji-hijina jelema beda-beda darajatna, mendak beda karesep beda kahayang. Karesepna aya nu salat bae, aya nu maca Quran bae, aya nu maca sholawat bae. Jadi karesep dalam rangka meraih ridho Allah, pangkat indallah, ieu adalah beda-beda. Jadi kanyahokeun kudu hina masing-masing anu nyaho. Aya anu secara umum bae, aya anu ditata ibadah ka Allah sakumaha penataan derajat dunia. Ini mimiti pendidikan sekolah SD, SMP, SMA, daftar jadi PNS dana udah nyogok nate sebarat gara bara tuh aya nu 30 nu 50 macem-macem nekan neraka mah dibelaan. Tuh pendidikan naik. Ayo modal polisi abri miti daftar terima pendidikan tek waringes jadi tamtama yang ningkatkeun itu darajatna pendidikan deui bayang ge manehanana meraih kapten terus kebelah itu terus jadi kitu abri jadi jenderal kolonel dan sebagainya. Eta teh menang nata. Nah, pangkat menurut Allah ge sarua. Ditata ku urang. Aya anu masantren ge campur bari sakola sekedar jang mengenal Allah di bibir doang. Moal datang ka hate moal tuh bangsa pendidikan yayasan santen mutirun eta mah kos kitu mangan di bibir doang. Naik salap santen ngaji amil jurumiyah teh biasanya datang ke 15 tahun mah maca riyad takrib menang curat-coret bisa. Mayang mengenal Allah rada kabelah jero rada kabelah jero mun hama mun teu kena hama mun teu kana hama mun kena hama kena hileut atuh sarua bae. Aya anu geus beres masantren ditata melalui pendidikan khusus dek ninggalkeun ilmu teh dek ditinggalkeun. Satungtung make ilmu bae ibadah moal mantep. Ditinggalkeun ilmu supaya orang boga rasa. Urang mun make ilmu bae atuh di syariat bae. Ilmu hukum ditinggalkeun. Eta kun urang mah berabe eta kos itu berabe lo nuntun. Nuntun itu berabe. Dek make adab. Ditata. Ibadah teh jadi endek nunggalkeun Allah dina pagawean, nunggalkeun Allah dina asma, nunggalkeun Allah dina sifat engke bakal kaharti tunggalna Allah dina zat. Tinggalkeun ilmu lamun make ilmu bae mah urang eta teh cara budak leutik wujud kidambako mughalafatan lil hawadisi tongtreng ilmu eta ilmu eta dik ninggalkeun ilmu eta pindah kana rasa eta ditinggalkeun da ku urang
orang nyaritakeun wujud mah ilmu didalilan ku urang ayana wujud make dalil nakli make dalil kiasi hujah burhan eta teh mah ilmu ngaranna ditinggalkeun make kos kitu bae mah teh ibadah TK teh mah kos kitu nah ikan dik ninggalkeun eta kan kudu aya guru nah ieu kitab ieu teh dik mengarah kana ninggalkeun ilmu mantak kita tadi al ulama warasatul anbiya bil ilmi wa yuhibbuhum alus sama wa yastaqilahumul hitan itu supaya bener-bener ditata heula ilmuna kena jadi ulama abeh sieun sebab jelema sieun ka seuneu lumpat tina seuneu jelema lamun sieun kana maung lumpat tina maung jelema lamun sieun kana anjing lumpat tina anjing jelema lamun sieun ka Allah lumpat tina dunia sebab dunia teh cak Kangjeng Nabi zahirna halawah wa batinna non pahit summun qatil dunia teh zahirna halawah batinna summun qatil racun anu mematikan geus jauh ta urang ti Kangjeng Nabi geus jauh ta urang ti Kangjeng Nabi urang sieun ka sapi banteng galak lompat sieun ka maung lompat kuari urang sieun ka Allah endahan bobogohan jeung dunia berarti kan ieu teh ninggalkeun dunia teh hese jasa teh mana mah urang wiridan salat di hayang dunia lumantak loba tahajud ge maksudna mah dunia urang mah nanaon ge dunia bae ieu lumantak beralih ge ye di pondok pesantren salaf ka pondok yayasan ieu teh maksudna dunia lumpat kaler kidul wetan kulon galah cak alimantek mah dunia sia kaden teh endek lumpat ka kaler ka kidul kaler teh lah ulah loba omong cablak-cablak amat sungut dunia sia loba omong ye cenah sia marah ini balik-balik sia dari itu ipana ju kos kita ini kitu bae dunia kajahoan bae geus kajahoan kajen kumaha ge lompat ke mana dunia baik nah satungtung dunia berarti nyana teh nyamperkeun seuneu nyamperkeun neraka jelema lamun bobogohan jeung dunia neangan dunia berarti neangan neraka da cenah kiai ulah sok ngomong kitu jah kiai ge beuki ka dunia teh sia mah ka aing kitu bae sih wal beres nyaho seuneu bakal ngahuru lompat nyaho dunia bakal dilakakeun turek lumpat urang mah teu nyaho berarti lain ulama anu dedeketan jeung dunia nu warasatul anbiya mah sebab ulama anu warasatul anbiya mah anu indama yakhshallaha min ibadihil ulama nu sieun kuari pinter jasa hadisna pinter jasa Quran jeung tafsirna tapi teu sieun ka Allah lain ulama teh bagus gitu mah bajingan belon mah handapnya bajingan luhuran ti belon bajingan makan geus parah lain cakula cak Tuan Abdul Qadir ikir nerjemahkeun bahasa Tuan Abdul Qadir ai sakadar loba ilmuna bari teh sieun kana dunia mah tah lain ulama nu kos kitu mah bajingan anu sieun ka Allah ulama nu sieun ka Allah teh ulama nu anti dunia mantak teu layak ieu diaji ku urang teu layak ieu kitab ieu teu layak diaji ku bangsa jelema-jelema anu sok di partai teu layak cak ku doli kumaha di NU sarua pun si masuk gajun ka NU bae teu sarua ieu wallahi mantak teu wajar ngaji kitab ieu teh teu wajar bangsa urang mah ieu dek dikodok kajerokan orang lamun ngodok mah aya bae anu ngageriwel tuh sama haji bae kan asal bab ngodok begitu jadi kodok begitu lain lalagaan ya orang nonton ya orang nonton ahli-ahli Allah maca kitab ieu orang nonton orang naonan orang nyaritakeun ulama bae tadi pasti setiap ulama berarti jama tina alim teh manit tasofa bil ilmi aya ilmuwan kesifatan ku ilmu ku loba jadi ulama
Nah itu ya lobakannya ho geus lamun lobakannya ho loba kasih urang urusan dahareun deh nyaho ieu teh aya racunan ulah nyaho ieu teh aya kitu pengawet teh naon ngaranna formalin lain formalin mah pengawet mait siapa teh apa gue eta keneh berarti kurang ilmu teh sia karek digetak sakitu we geus sieun tah itu ya loba ilmu loba kanyaho naon sababna nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie nu boga pabrik mie teu daekeun ngadahar mie nu boga pabrik micin sasa embungeun ngadahar sasa lillahi taala beneran ieu mah tanyakeun nu boga pabrik sasa embungeun nya mah buat taga dititahan yang nyana nu nyieun pabrik nyana nu embung nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie wajan kumaha ge sebab nyana nyaho ramuan-ramuan mie teh eta teh anu ngundang penyakit jadi lamun urang sering ngadahar mie eta teh penyakit diondang ulah kaget lamun kaya emah ulah kaget darah tinggi ulah kaget ginjal ulah kaget dan lain sebagainya mie teh lain alagaan embungeun nu boga pabrik mie nah kulantaran nu boga pabrik mie mah nyahoeun eta teh kitu naon ngaranna ramuan-ramuanna nyana embung ku ilmuna lamun nyana daek berarti bunuh diri lantaran ieu abi berojak mah teu nyahoeun terus teu nyaho teh kurang ilmu nyaho huntu bae murag tuh kan teu nyaho urang teu nyaho mah kitu anu boga pabrik rokok embungeun ngarokok embungeun nu mantak karyawan aya karyawan nanya Pak ini pabrik punya Bapak. Iya. Terus kenapa Bapak enggak merokok? Enggak apa-apa, cek teh. Enggak apa-apa. Enggak, saya mau tanya aja, Bapak ini kenapa enggak merokok? Enggak apa-apa. Kan di situ saya udah kasih merek, cek teh. Kasih merek, bahkan pakai non tengkorak segala. Ya, pakai tengkorak. Takut kurang puas pakai tengkorak. Geus bari ngamerekan mengundang penyakit kanker dan lain sebagainya. Kemudian aya tangkorakan. Itu. Nyana ditanya deui ku karyawan, "Bapak kenapa?" "Oh, karena saya kan bisa baca." Lalu itu yang ngerokok yang diperbolehkan yang merokok siapa? Yang diperbolehkan merokok itu yang enggak bisa baca itu. Jadi yang enggak bisa baca pasti merokok. Yang bisa baca yang enggak aja kan teh. Dan mantak bangsa nu ngarokok teu bisa baca tah. Teu kailmuan tak kudu ngarokok teh padahal mah geus dijelaskeun nu boga pabrik rokok ge teu daekeun ngarokok. Teu kailmuan tak ku urang pajar lalagaan tuh teu kailmuan. Asa teu kailmuan. Eta urang nyaho teh asup hate. Ilmu teh asup hate. Okos urang nyaho ilmu tasawuf kan di bibir doang teh asup hate. Eta kos kitu teh. Eta kos kitu percis. Okos kula neuleuh di Tanah Abang, keur ka Tanah Abang. Emang kieu osok kana tah ulah loba omong atuh sia. Ya inget jelema sarua. Ka Tanah Abang. Pas liwat deket masjid. Neuleuh tukang jam teh pernah gede belah kenca tah. Kula seserian sorangan. Kunaon? Sebab eta teh aya anu zikir. Jam teh jam illallah. Aing inget lah, ieu kos haji pendi cek ulah ieu. Illallah teu maksud eta. Jam illallah. Gede bae gede. Ku kula dideleukeun we bisaan jelema nyieun kos ieu. Oh, berarti haji pendi teh illallah teh kos kieu ya. Berarti kos patung. Teu maksudeun. Berarti kan teu jadi naon eta kos illallah mah. Kan kos kitu doang, jadi di remote doang. Nah, ieu ge urang diremot ku sara, mal jadi wali.
Mal jadi wali kajian kuku mage. Tapi teh ngarokok ya bagusna. Ya bagus ngarokok. Aya jelema tukang ngarokok nu kuku lagi caritakeun teh. Batuk bae. Care kanan ku imah sabeula. Siap. Batuk bae ngarokok. Geus ngeunaan ge batuk bae ngarokok bae. Iya tuh aing sia-sia. Lain kitu aing mah karunya ka sia. Geus batuk bae ngarokok keneh bae. Atuh kaji aing mah beuki jingana. Siang, danang ka dokter ge. Leureun atuh ngarokok. Geus lah cenah ulah loba omong. Geus, pes we pareum lampu. Menang 2 poe. Nyana batuk bae pan deui mah. Anja poe nya batuk bae. Aya pamalingan dek maling ka dinya. Dek maling. Barang dek maling kadenge batuk bae berarti kan hudang. Sial dek nyana batuk bae jelema teh aing dek maling ka imah nyana. Diitip bae batuk bae. Pindah nyana ka imah nu teu batuk. Jadi kuari malingnya pindah. Tadi itu mereka imah eta jangan nusukina. Akhirnya pindah ke tetanggana teh nu nyare kanan wae. Oh, beak kabeh. Barang bebeja teh isuk-isuk, oh imah aing kapalingan, jak nyana teh keur main teu boga naon, kapalingan. Eta sebenarnya mah ka imah aing deuk malingna mah. Ngadu ngan kulantaran aing batuk bae teh jadi. Neangan nu sepi imah sia. Aing mulai kuari mah ngarokok lah jak nyana tuh. Sial biasa itu. Jadi aya faedah teh ngarokok. Tapi lamun batuk, lamun teu batuk teu jadi. Ieu keur carita ilmu. Makin loba ka nyoho makin sieun. Ketika ieu aya anu mandak ye. Dokter loba nu embungeun ngadahar obat. Dokter maning diurut cek nya. Ai ka pasien mah, ini jangan diurut. Hati-hati ya. Kalau diurut bengkak. Nyana nama teh daekeun, ngurut kukunyana ge. Tuh di Haji Ining dokter diurut malulu. Di Haji Ining di Cipanas, oh dokter diurut malulu. Wah, luar biasa. Ai ka pasien mah, awas hati-hati, jangan diurut, harus pakai obat. Efeknya diurut ini. Giliran nyana teh daekeun ngadahar obat. Tanya, kenapa dok gak mau makan obat? Saya tahu ramuan obat ini, obat positifnya sekian, negatifnya sekian. Ramuannya ini. Positifnya sekian tapi negatifnya sekian. Oh bahaya. Kalau ini sering-sering dimakan obat bahaya. Tidak ekeun. Makin nyaho nyana makin mungkin. Merengket bae. Tidak ekeun nyana mah. Ngadahar obat makin nyaho makin mung. Eta kan urusan awak. Nah ieu kuari urusan gaib. Makin nyaho bahwa dunia nyelakakeun makin mundur. Makin nyaho makhluk bakal nyelakakeun makin mundur. Ulangian jaringan jeung makhluk. Makin nyaho nafsu teh bakal nyelakakeun urang kudu perangan nafsu. Makin nyaho setan teh atuh mubin. Urang kudu musuhan setan. Tetapi urang teu pernah kan ke arah eta. Berarti kan lain ulama. Lamun ulama makin menjadi-jadi. Kerjaan jadi ulama mah kerjaan dimui teu sakitu barang dimui jadi kos kitu berarti kan lain ulama eta mah bajingan. Tuh, siapa jar aing bae kan dilaporkeun we geus we ku mui. Aju mui gregeteun we ka aing. Lain. Ieu cek bangsa. Wah, cenah mana bajinganana? Dina kitabna mana? Terus mah sok ngelek-ngelek. Tuh kan? Ulama mah makin loba ka nyawana makin sieun. Makin sieun. Sebabna hayang ka Allah. Nah, ini tadi diceritakeun dia masyarakat ulama. Inilah madha ilmi fikum illa liyamurikum wa lam adabikum li'adzibakum inda lukul jannah faqad ghafartu lakum. Mantak jak dirina alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji tangguh Allah anu mangaranan sakabeh Allah alam ala kulli hal kana seluruh tingkah anu ngajadikeun darajat sebagai penjaga lil abidin, anu ngajadikeun urubat lil arifin wa kana qadil tamasa wallahu a'lam.